Di mana-mana manusia geus beak ikhtiarna ngomongna ka Allah. Geus beak ikhtiar pasti ka Allah. Ngomongna ka Allah. Lah cenah meureun kiainya jeung geus diobatan ka mana-mana ge jeung geus hese. Geus bae tinggal dipasrahkeun ka ai kamari kunaon teu pasrah. Atuh kamari atuh pasrahna. Wali mah memeh muriang geus pasrah, memeh paeh geus pasrah. Urang mah lantaran bersyariat nyareat heula. Ke geus beak syariat teh kakarak. Ngobrol kakana jeung adina jeung keluarga ja urang nyareatan apa geus beak lamping. Geus beak sagala geus ka Singapura sagara kuali mah geus pasrah bae kumaha Allah ai kamari kunaon teh kumaha Allah. Tah eta teh urang teh kahalangan ku ikhtiar urang. Moal wali, moal jadi wali. Ai kitu wali teh lo ka rumah sakit osok. Puyeng cenah kula mah ngobrol jeung mama. Puyeng wali ge osok biasa ka rumah sakit. Ah mah nya pan teu meunang zahiron. Nutupan kawalianana supaya ulah disangka wali. Lantaran lamun nyana bertahan bae di imah. Oh, hayang disebutkeun mama eta mah embungeun ka rumah sakit hayang dihebat-hebat gugur kawalianana. Atuh hese ai kitu mah mama saha nu babari jadi wali. Lain wali mujbir mah. Atuh hese nu mantak sapi jeleumana mun teu ngaji tauhid heula moal beres. Endek supaya boga rasa sama Allah teh aya di dada. Basor Allah teh aya di dieu. Kudu kumaha singkabkeun. Nu mantak salila urang boga rasa ilmu eta ngahalangan ka urang usul ka Allah. Aya jelema kahalangan ku dunia biasa. Aya jelema kahalangan ku jabatan biasa. Aya jelema kahalangan ku kakayaan biasa. Tapi jelema kahalangan ku ilmuna sorangan. Ilmu naon lu ngahalangan kanyana? Ilmu fikih, ilmu alat, ngahalangan ka usul dirina ka Allah. Kudu kumaha atuh? Ulah singkapkeun eta. Sehingga salat ge ulah boga rasa urang hayang salat. Mun urang boga rasa hayang salat berarti urang kadar datang ka salat bang geus puas. Kudu kumaha lain da endek usul ka Allah. Aya dek usul ka Allah mapan Allah ge aya di dieu. Gagerak urang teh aya Allah atuh teu kudu salat. Mantak wali mah tilok salat. Mentek besi aya di lembur urang nu tilok salat wali. Tewak rante. Kumaha cenah kiai ku hese-hese teh hese. Lain lalagaan mantak pun teu boga guru mah hese. Di mana ngamimitianana heula atuh tah kakarak mulai. Endek ibadah, endek talar naon ieu pikihna. Sapina. Lumayan geus. Juz ama talar apa henteu? Ikro macet. Ikro. Ikro hese jasa jeung izazul. Rohim kita jadi imam Jum'ah teu kuat sabih-sabih saja. Teu kuat tetep waduha bae jeung alam taro. Teu kuateun sabih-sabih acan komo surat Jum'ah mah geus teu kuat bae lah pokona. Tah eta teh mah wali kos kitu. Atuh kudu kumaha tuh teu kumaha ja wali mah kadang-kadang Jum'ahna ge kulhu. Ah cenah bingung ieu kiai pasti bingung. Lantaran wali mah kadang-kadang salat angel. Kadang-kadang salatna teh lalaunan, kadang-kadang cepat salatna. Kadang-kadang wali mah salatna teh kitu 5 rakaat zuhur ge. Kadang-kadang 6 rakaat. Besi aya di lembur urang wali eta nu kitu. Kadang-kadang 2 rakaat doang salat geus hese diamuman ku urang keur majzub, keur fana, keur bako mah henteu nya. Mantap kudu sering-sering meuli bako urang ieu. Hese mun teu nyaho ngamimitianana heula hese ibadah ka Gusti Allah. Sebab ieu teh aya 3 tingkatan alam urang atuh make syariat, alam malakut make torekat, alam jabarut engke makena hakikat. Hiji-hijina aya praktekna di torekat praktek salatna lain deui. Lain deui jeung cara urang di syariat salat teh. Ai rukuna mah sarua. Naon kitu ngaranna rukunna mah sarua ngan praktek batinna engke nu lain deui. Eta ese saha nu nerangkeun guru mentek ulah sambarangan norekat ge. Sarena kudu kumaha, wuduna kudu kumaha dina torekat. Ari kakarak takbrung zikir aju bawa berkat mah babari. Zikir kita sama-sama zikir nasional di Senayan. Balik deh di BRD sebarang kalaupun. BRD sebelah balik di Senayan enggak?
3 juta kan? Lain bensin eta ge. Da eta teh naon eta kos kitu mah. Tama bialah lalagaan tama kos kitu. Komo nyaritakeun saya guru Torio kok. Aya Habib gadi tasbihna dikongkoyangkeun ngobrol jeung kula. Geus ngobrol ditanya di anu Habib siapa ini? Habib saya Habib anu. Alhamdulillah Kiai. Ini Habib guru tarekat. Aing haju ka dapur we. Sia. Habib goblok meureun. Ngaku guru tarekat sia. Gas, mau dipanggihan deui ku aing. Gas, pokona Habib tinggal Habib, tolol. Teu nyahoeun ka rahasia tarekat. Ngomong deui di dinya di hareupeun aing. Gas. Bagaimana ya ngobrol. Udah Habib, pulang aja. Ente enggak sopan sama Habib. Sekali-sekali saya tidak sopan sama Habib. Sebab Habib tidak sopan sama saya. Mana Habib enggak sopannya? Enggak tahu Habib, pulang. Ya geter-geter dia ngomong gitu. Meureun lain aing ngomong malaikat meureun eta. Ya Allah ngaku guru tarekat. Guru tarekat mah kudu disumput-sumput lain di aku. Habib kurang ajar ya. Nyasarkeun sia. Habib tinggal Habib, komo lain Habib mah diliek sia ku aing. Teu nyahoeun ka cara-cara tarekat. Masya Allah, bahaya. Sumputkeun tama mutiara, geus datang ka mana nya norekatna kage kadeulean. Teu kudu diomong-omong datang ka mana nya norekatna, engke ge katingali afal jeung ahwalna. Lain ngaji hikamna, lain ngaji ihyana, lain ngaji minhadul abidina, lain ngaji kifayatul atiyah, tama ngaji metode. Engke afalnya jeung ahwalnya katemong sorangan norekatna. Penting nanya sok hudang kanyahoan antara nu hudang jeung nu teu hudang. Rahim kadeuleuk kurang hudang Rahim. Memang kumaha matana lain deui. Matana kudu beureum bae. Oh, kamari cenah cak Rahim beureum nyeri mata tah mah. Ismoga kanyahoan bae geus, bakal kanyahoan bae. Teu kumaha ge kanyahoan, sanajan tamu teu wau teu naon. Ahli hudang peuting kanyahoan bae. Kanyahoan bae. Kamari ge aya ti Bitung, kanyahoan di budak tukang hudang peuting nonton bola. Mata nu sok dipake ibadah ti peuting jeung mata nu sok pake maksiat ti peuting sarua cayanana mah tapi beda. Sinarna lain deui. Geus teu bisa dibobodo bae tah mah teu bisa dibobodo. Nah, kajeun teuing urang sosorbanan, Habib pan sok loba udang-udang sorban segala, jubah segala naon, lain mah lain bae. Henteu kudu kikituan, biasa bae. Mentak aya di dia Habib nu sok diomong enggak usah begitu, biasa aja gitu. Kalau sampai di situ aja, ulah sampaikan ka nyasarkeun manusia. Mata keur pan aya Habib nu ditangkep di Polsek Pasar Kemis. Atuh eta, anu datang ka dieu, Kiai, ana mau marhaba ya di sini. Atuh Bib, marhaba saya tiap malam Jumat marhaba. Enggak, ana mau marhaba aja di sini sama rekan-rekan. Jangan. Ente enggak ngagungin sama Kangjeng Nabi. Urusan saya ngagungin sama Kangjeng Nabi. Di situ marhabanya pengen uang. Marahnya na, aing marah deui imah aing sia. Balik sia imah aing. Mending diuk sia ngopi jeung aing ngarokok. Ada kabeh barajak datang ke dia ngarokok gitu. Teu kudu kikituanan katempo geus ulah sok nembang nembong nu kitu. Engke ge nur ilahi mak katempo kajeun kukumaha ge. Sakicep katempo bae. Nah, di mana ngamimitiana ieu endek supaya rasa eta aya. Ta eta teh kudu make guru. Ieu nya sia zikirna ti dieu ka dieu. Engke amtina ieu bae heula. Engke naik ti dieu ka dieu. Engke naik ti dieu ka dieu rasa geus lain deui. Oh, bener. Tanya ku guruna. Sia geus aya rasa aya. Kumaha? Mun nu geulis resep bagus. Naik sia ya. Naik sia. Ya, berek paling doana. Naon? Allahumma zawijni. Tah jadi geus teu kudu hese-hese ja aya parantina, ja urang ge magahan amil aya geus bisaeun mah ieu murid teh atuh dipindahkeun ka jurumiyah. Eta ieu jurumiyah teh geus bisaeun atuh ngelal sia atuh hayu. Hayu ngelal. Hayo geura. Ngelal bae teu bisa ngelal. Ja guru ge jauheun, wabiak lancar ngelalna ieu, masyaallah. Qala suqala jepala laqal belaka qala ngajal kana kali tanya terus qala pala. Geus, lancar ieu budak. Mabdiun.
Mamni wan mamni wan mamno yang mamno yang mamno yang mapolon. Ela nakal hadu bila kolab. Sia nu teu ngaji mah puyang sia. Ai Haji Hamid mah moal puyang nya na. Bang Parantina. Tuh nakal hadu bila kolab. Naon eta? Nakal hadu bila atuh kumaha aing bae eta mah. Jasa lagi semuanya oh iya. Nya tah, geus bisaeun murid naik sia atuh kanyahoan murid ge bisa amil, bisa jurubiah, bisa ngelal, bisa ngasal. Sok asal sia, ngasal. Gitu bismillah makhudun. Lu sok bukanna bisa bae geus. Nah, naik sia kuari geus alfiah. Nu mantak dihiberkeun ku guru. Guru ge endek ngahiberkeun kumaha ka karak bulu centong. Eta cak kos kitu komo batin nyahueun jasa anu ngadidik batin lain haju guru torekat zikir diantop tilok kapanggih jeung guru tilok diugan ku guru datangna alhamdulillah cenah kiai kula ieu geus bisa datang ka kitu naon datang ka naon Dairatul Kubro sabaraha taun sia kakarasa taun ge abdi mah cenah geus datang ka Dairatul Kubro hebat amat sia ngelehkeun aing kos kitu amat torekat nyaritakeun Dairatul Sugro Dairatul Kubro ge engke wayah naik karek dicet teu kudu dipotokopi tarekat teh kudu lakonan bae eta ge mulai di dieu sok naik kanyahoan peutingna sok zikir jeung teu sok zikir kanyahoan ku guru tah di mana geus der beda ke kadeuleu salatna gerakna lain deui sebab melalui perasaan. Terus melalui perasaan kaya impian. Teu meunang dicaritakeun lain ka guru mah. Duh, biar yang mimpi anu ka panggih anu. Oh, anu. Beres. Engke kanyahoan. Tet. Beres. Tangke naik sia. Tet. Engke ti alam nu ieu ka alam pertengahan alam nasud garana alam manusia, alam nasud seluruh nu hubungan jeung manusia syariat berarti urang make patul muin geus datang ka pertengahan 50% berat naik ke alam malakut mulai guys beda tina leumpangna lain diukna lain daharna lain sorangan nah salatna geus lain deui nikmateun salatna ge Allahu Akbar 2 rakaat salat zuhur batal sorangan nya padahal mah teu hitut padahal mah teu ngomong tapi nyana sorangan ngabatalkeun lain waswas beda jeung waswas mah setan ieu mah lain kunaon atuh apa nu ngagerakeunana Allah nu mere hirup Allah tapi lain inget ka nu ngagerakeun batal aing salat luhur berarti geus luhur Pak atuh urang mah lamun salat titah batal kos kitu ti Allahu Akbar geus batal ti Allah mau salat tujuanna atuh salat fikih mah emang kos kieu. Salat fikih mah sholli pada zuhri Allahu Akbar. Geus bae bismillahirrahmanirrahim. Aing motor di mana itu hujan. Waduh hujan. Dari mangdu alaihi wasallam. Rada dicepetkeun saya teh beusi kabur hujan. Ieu tuh salat teh kos kitu bae. Datang ka pae ge salat syariat mah tuh kos kitu bae. Aju salah atuh henteu emang datang ka makom eta. Aju engkena ka surga apa ka neraka? Atuh pan lain nu urang surga jeung neraka mah nu Allah engke bae minta ka Allah. Tuh, geus dipasinikeun ge surga jeung neraka. Pan ari ieu mah nu geus pertengahan, endek naik ka alam malakut geus lain nu dimasalahkeun surga jeung neraka Allah. Geus kana mah keur leumpang salat, keur diuk salat makna salat. Nah, kuari mah datang ka alam malakut tek ieu kapanggih. Rasa ieu dituangkeun walinu, tadi ini ngabahas walinu renya ti angel asal maka bahas ini jam 12 kurang ya. Ku sebab cahaya Gusti Allah lahir di tiap perkara sebab geus ngaliwatan alam nasut geus melalui ngadeukeutan alam malakut nu kadeuleu teh Gusti bae sebab kuari mah ngalaksanakeun seluruh parentah Gusti boro-boro nu pardu nu sunahna ge terus bae nu mantaknya nama dina poean rebo wakasan ge salat bae ku resep-resepna ka salat. Urang mah aya salat, aya rebo wakasan salat, aya subuh kodo. Atuh balik tadi balik diseserikeun ku Muhammadiyah ge eta emang seserikeun.
Atau emang sensarikeun geus kudu nyaritakeun salat rebu akasan, ayo masih kene salat subuhna mentangna jam 7. Isin atuh. Cek malaikat budak ayo salat dapil bala ayu bae embung cek kena bala ayo subuh nu fardu. Tuh beres sih budak. Ustad Golkar kajian ngomong guys. Nah, lamun urang geus kaliwatan tah, geus kaliwatan 50% geus mendekati alam malakut. Antara alam nasut jeung alam malakut nu kudu dilaksanakeun adalah syariat di mana geus datang ka pertengahan geus mulai kuari bertorekat karasaeun kunyana rasana kuari mah geus aya suara ge moal kadenge urang keur salat aya suara naon moal kadenge kuari mah aya misalna kitu naon ngaranna reungit geus moal karasa rasana geus pindah tadi mah syariat. Salila urang bersyariat dicocorengit atel bae. Dicocorengit atel bae. Urang ke salat tapi salat syariat aya nu liwat di kaca si mimin atuh kadeuleu bae. Begitu walad dolin batur mah amin kana amin. Itu syariat mah kitu bae. Geus moal henteu syariat mah kitu bae. Lapar karasa laparna tiris karasa lesir syariat. Begitu guys datang ke 50%. Urang teh mendekati alam malakut. Geus aya reungit geus teu karasa, leuwih cinta ka Gusti, leuwih rasa ka Gusti batan reungit. Teu naonan reungit. Lapar geus teu karasa lapar ketika urang salat. Tiris geus teu karasa tiris ketika urang salat. Salat teh heula ieu, dina salat teh heula engke di luar salat lain deui. Geus salat teh teu kadanya naon hiji be Allah. Pokoknya na keur salat lantaran maksud datang ke Allah. Sedangkan Allah na aya di dirinya na. Aing teh rahasia sia teh rahasia aing. Atuh lamun sia rahasia aing rahasia sia. Penggerak sia teh gerak aing teh. Atuh kuari mah aing teh pangeran. Sia teh cinta ka aing. Atuh berarti kuari mah sia teh salian lain aing teh. Eta mah ngomong, lamun eta ngomong dibuktikan ku urang nu bersyariat murtad kudu baca 2 kali syahadat. Ya ieu mah lain, ieu mah geus alamna di alam eta tah. Membaca hikam teh kudu nyaho alamna, ieu teh keur aya di dimensi alam nu itu. Anu boga perasaanana jeung Allah bae, teu murtad emangnya nama keur jeung Allah bae ma fi jibati ilallah. Lamun ku urang diterapkeun di nu syariat murtad kudu maca 2 kali syahadat. Hulul teh iyalah udah dimasalahkeun. Geus kudu bertahap-tahap tah lantaran sinar Gusti Allah aya di tiap perkara nu kadeuleu teh kuari mah lain perkarana tapi sinar Gusti Allah na carita sinar berarti Gusti Allah na atuh kuari mah hese nyaritakeunana lah kaditu nama mantap kurang teruskeun bae ngajina. Kumaha wa malam yazuk saja lemah anu encan ngarasa datang kadinya atuh walam yasadhu jeung can nyaksian kadinya bahwa amal basiro eta mah jelema buta mata hatena pos urang kabeh ieu jelema buta kabeh lantaran encan pernah boga rasa nikmat ngahareupan Gusti Allah lebab jeung Allah lagi jauh jasa pan bisa nyaho jauh kahalangan ku sekupi kahalangan deui ku investasi daging di Cisoka pimpinanana nah kahalangan deui ku Golkar kahalangan deui ku PDI kahalangan deui ku MUI kahalangan deui ku Depak kahalangan deui terakhir kahalangan ku salat Allah kahalangan salat urang mah maksudnya salat lain deuk Allah ngahalangan mata ieu mun dicaritakeun di syariat bingungin tuh muka karak mimiti ngaji mah berarti aing ulah salat teh hikam teh sing hade nu mantap ge loba nu dilarang ku guru-guru baheula ulah paling jeung santri logot bae ulah disurah ai logot mah teu nanaon ai di logot mah sia menang logot ti guru logotan teh ulah disurah ulah engkena sasar mimitina mengenaheun ka dituna sasar aja ngabohongan diri sorangan can datang mah bohong sakumaha urang ngawurukan alfiah urangna encan bisa ngaji nahu atuh bohong ka dituna sasar engke ngajina ka dituna Zaidun Doribin cak nu ngadegeun pan Zaidun Doribin ieu engke ge kitu tah lamun jelema ngaguruan hikam encan boga rasa engke lah ahli hikam nonton TV ahli hikam engke dibawa ku lurah titah naon ngukur sawah batur penting etis
tukang ngaji hikam tapi nyana dakwahna di pendopo. Hampura pun. Lain tahapan tuh pokok gitu. Nah, mentak cek di diri ge panjang-panjang nyarita amat lah atuh wa malam yazuk saja lemah nucan boga rasa lantaran hese nyarita keunana kudu mamawati mimiti heula dina masalah alam-alamna. Kadua dina masalah kasabna nyana ibadah datang ka mana. Engke mindahkeun rasa engke tah kulantaran encan boga rasa awalam yasud atawa encan nyata encan datang kadinya fahuwa amal basirah nyana buta mata hatena geus bersyariat bae tah mah nu bagus ngaji bae unggal minggu di handapeun tangkal Ambon mahrumun mahrumun dataan musyahadatil haq di halangan tina neuleuh ka Allah hese nyaritakeunana caki musonif geus bae lah engke tungtungna mah jelema nu henteu deuleu bulan pasrah bae ka nu sok neuleuh bulan jelema anu henteu pernah ngitung bulan pasrah bae ka nu sok ngitung ge aya di ditungtungna jelema anu henteu pernah nyaho kana rasa pasrah bae ka nu geus nyaho kana rasa cintakeun bae ka jelema nu geus boga rasa lantaran urang mah hese jasa perjalananana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahu a'lamu bimaradikul mutasira Muhammadin nani satuhuna ingsun hadani kunudukeun ingsun Rabbi sapa pangeran ingsun ila siratim mustaqim maring agama kang ajeg yubadalu min malilan dan gawe badal saking panggonan siratim mustaqim apa dina lapadinan kiamat tegese agama kang ajeng mustaqim tegese kang ajeng millata Ibrahim hanifan tegese agama kang Nabi Ibrahim hanifan ale condong atawa ajeg kene wa makana minal musyrikin lan ora ana ya Ibrahim iku tetep saking wong kang nyekutukeun kabeh. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu a'lamu bimaradikul mujassira Muhammadun nasratin satuhuna salatin sunna nusuki lan ibadah ingsun. Ibadat itu tegese ibadah ingsun min hajin wa gairi saking haji lan liyane haji wa mahyai lan urip ingsun hayati tegese urip ingsun wa mamati lan mati ingsun mauti tegese maut ingsun lillah iku tetep kade Allah rabbil alamin akang mangeranan alam kabeh la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah alam bimuradi orana kang nyekutuni iku maujud kadi Allah bidzalika ing dalem mangkono salati wa nusuki wa bidzalika lan kalawan mangkono ayat tauhid tegese nauhidkeun umirtu den parintah ingsun wa ana dan utawi ingsun awalul muslimin iku awale wong kang muslim kabeh iku awale wong kang pasrah kabeh min hadzihil ummah saking ikilah iki umat. Setelah umat kafir Quraisy saat eta khususna pabrencai Syiah wa kanu Syiah berkelompok-kelompok berpetak-petak sekte berkuak-kuak bergolongan-golongan
lantaran kabeh ngabogaan keyakinan masing-masing. Si Kristen Isa ibnullah, cek Yahudi Uzair ibnullah, kabeh ngabogaan keyakinan. Masya Allah. Aya deui boga keyakinan Maryam banatullah, bintullah, anak awewe Allah. Eta keyakinan kos kitu jas. Bahkan Kangjeng Nabi Isa dipangerankeun teh ieu hasil musyawarah pengangkatan ketuhanan kepada Kangjeng Nabi Isa. Ambo diangkat pangeran ku jelema. Teu kira-kira Kristen mah eta. Paberenca. Di jero Kristen ge sarua bae berkelompok-kelompok, di jero agama Yahudi ge kitu kede, di jero agama-agama kafir nu lain ge sarua. Mun urang deuleu induk di jerona aya panta-panta budak kitu keneh sarua bae. Konghucu sarua alirana lain-lain. Nu jelas Yahudi 70 hiji, Kristen 72. Urang sebagai umat muslimin 73 bakal. Kulluhum finnar, kabeh asup neraka ingan hiji doang illa wahida. Nu mana eta? Anu ma ana alaihi wa ashab. Nu sesuai jeung aturan Al-Qur'an jeung hadis. Ialah ahli sunnah wal jamaah. Kulantaran di kafir teh atuh aya kelompok-kelompok Yahudi boga kelompok, Nasrani boga kelompok, jeung di aliran-aliran nu lain ge sarua pada boga kelompok, maka Gusti Allah ngajelaskeun ka Kangjeng Nabi Muhammad supaya jelas agama nu bener teh anu bener-bener diboan ku Gusti Allah. Bejakeun Muhammad, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Bejakeun Muhammad ku anjeun ka kafir-kafir Quraisy khususna umum maka seluruh kafir di dunia ini. Sanyana kaula mahadani rabbi nuduhkeun ka kaula rabbi pangeran kaula nungtun ka kaula pangeran kaula ngabejaan pangeran kaula ka kaula kula mah dibejaan ku pangeran ila siratim mustaqim kana jalan anu lurus diam di dianan kiamat yakni jalan anu lurus. Nu mana? Millata Ibrahim Hanifa. Tegese agama anu dicekel ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu lurus, anu mangeranana hiji, kanu khalaqas samawati wal Allah. Lempeng geus tah. Lamun Yahudi mangeranana lain ka Allah, nabi na ka Uzair. Bejakeun Muhammad. Besi Nasrani mangeranna lain ka Allah, endahan ka Isa ka Maryam Tritunggal. Bejakeun Muhammad. Agama nu bener mah ieu agama nu kaula dituntun ku Allah, agama Islam nu mangeranana ka Allah, nu baheula pernah dikembangbiakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi. Urang lamun ke Palestina, ke Aqsa, turun ke handap, eta aya makom Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang lamun di jalan kepanggih jeung makom Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Tuh Hebron. Jadi urang mun ka Aqsa teh belah ditu Kangjeng Nabi Ibrahim. Di dieu adalah Bethlehem, kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Jadi Baitullah min Bethlehem, tak eta teh pangeran baheula lahir di dinya. Dilahirkeun ku ibu pangeran. Jadi nya tak kelahiran Tuhan.
Otak datang ke dinya, otak pinter tinggal pinter. Pinter tinggal pinter, kabalinger waktu kos gitu bae. Aneh, asa pangeran dilahirkeun di dinya. Aju memeh lahir eta pangeran saha? Loba meureun pangeran memeh Kangjeng Nabi Isa saha? Tah, ieu kabalinger mah kos gitu bang. Bejakeun Muhammad bahwa agama nu lurus mah ieu agama nu kaula dituntun ku Gusti Allah dituduhkeun dia ne agama Pernah ku Kangjeng Nabi Ibrahim dikembangkan pertama. Nah, hartina Kangjeng Nabi Ibrahim kan mulai dakwah. Anu baheula mah biasa dakwah teh sakaliwak can loba kan jelema Kangjeng Nabi Adam kakara ka anak-anakna doang. Geus mulai Qabil, geus mulai diganggu ku setan. Jelema kakara ka sabaraha ka hitung ku jari geus mulai setan mapan tadi. Ka Qabil terus Kangjeng Nabi Idris saeutik keneh jelema. Tah, mulai jelema rada loba di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Wa ma kana minal musyrikin. Jeung teu aya Kangjeng Nabi Ibrahim minal musyrikin. Kagolongkeun anu musyrik lain. Aya azar bapa. Hiji, kadua. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sanyana salat kaula. Wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya. Wa mahyaya jeung hirup kaula. Wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin. Eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin. Jadi maksudnya salat teh ulah kasih si kagigir ka Allah. Nu nitahna Allah, nu rek ngaganjarna Allah, kunaon hayang kalem kata tangga atuh. Pan bloon eta jelema. Nu nita salat Allah, nu rek ngaganjarna Allah, nu rek nalesna Allah, kunaon haji urang hayang kalem ka atasan, ku atasan, ku bawahan, ku tatangga dan lain sebagainya. Ih, cak Allah, aing nu nita aing nu ngaganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu bloon teh budak. Hendak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah, fokuskeun Allah. Keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantap lah. Ka Allah geus lah, ka Allah mulai geus ka Allah. Allah. Praktek bae di imah. Allahu akbar. Aing nu mantap gegeran ge salat abeh kadeuleuan. Ku tatangga aing pan aing mah ustad. Ustad lawan ta ustad tah. Jadi hayang kadeuleuan lain gua Allah ku tatangga. Abeh di Pajarbu tah mah ustad hebat jasa salatna. Ti heula bae nyana mah beuh poharat. Lah, sudah aing abeh kos abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat-salat belum teh cibaga. Moal ka masjid lah aing mah lah sebab aing boga pikiran kos kitu. Pertama teu bagus, nu kadua ge teu bagus. Kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleuh Allah. Inna sholati sanyana salat kaula lillah. Wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula. Khususnya ibadah haji, ibadah umrah, jeung ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun. Ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah, ikhlaskeun ka Gusti Allah. Oh, aing mah ieu hirup kunaon? Babaturan geus umrah kabeh, tinggal aing encan isin rasana aing mah. Umrahna moal beres, neraka ta umrah. Tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang ae aing dipaksakeun ka jeung kumaha aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing can nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pana tuh sia ka babaturan atuh kan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umroh saha atuh Allah aja yang kalem aku saha ya bagi dua siapa kuat eta teu beres tah kos kitu teh ulah tah hiji be Allah nu di dalam inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah dek dik Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi dek dik Allah kan kajen kumaha sebab nu Allah pokona abdi mah rela paeh hirup di jalan Allah bau kok mau tukang pidato di luhur panggung mantap jasa eta bos inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah lillah balik tadi amplopan lillah
lillah sia kawana eta hese eta lillah anu ngahirupan urang saha Allah nu ngamaehan urang saha Allah aya eueuh salian Allah nu bisa ngahirupan urang eueuh aya eueuh salian Allah nu bisa maehan urang eueuh pae hirupna saha nang Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang titah ku Allah di panggung apa pohara pare panggung mulai geus kita perang siaheula aing matur anyahoan eleh aing lompat aduh boro-boro kita perang ngariung 20-an ngariung liwat ka kuburan kiaina borangan dak sia di sisi ieu saya di sisi aing di tengah kiai parah teh kiai borangan kiai alas ulah nu lompatnya geus ulah nu lompat sia deh tenang ulah sieun jeung mah geus pahieun bareng hirup ulah geus teh lihat ka kuburan babacaan we teh kiai gusak bural kiai nu lompat heula cak santri panjana nu pidato cenah sakira ulah lompat cara lompat heula betatang ka ditu panjana sorangan goblok sia lain tutur ke aing sieun jadi santri serba salah anu borangan mah kos kitu pernah terjadi kiai borangan zarah teh apa zarah di masjid ngampar can salat isya jam 12 hiji kiai kan salat tengah masjid ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman cek kana aing salat sholli fardhu isya Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lantaran santri ngadenge kiai salat mundur hiji-hiji kan aduh isin kan santri kalaluar kan menang sarakaat tinggal setengah deui kiai sial aing nu mantak di tengah geus sia kunaon kalaluar kiai bingung kiai mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan keluar caknya menang 2 rakaat tinggal saparapat deui kalaluar KBJ atuh aing ditinggalkeun sieun caknya teh ka 3 rakaat santri kalaluar kabeh can anggeus salat euy cakela kunaon kalaluar anggeus datang ka tahiyat blontek kiai eta borangan gos gitu boro-boro mimpin perang mimpin jarah ge salat borangan tah urang mah ieu nyaho ieu kuari hirup nang Allah aya nu bisa ngahirupan salian Allah eueuh paeh wa Allah aya nu bisa maehan salian Allah eueuh jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah rela teh lamun kuari perang paeh nang Allah hirup paeh nang Allah perang titah ku Allah siap di panggung praktekna coba kiai sama perang siap tante kiai lah maksudnya kayak mana yayasan kan can anggeus ya kakarak salantai kedua lantai deui anapan sapan kreditan can bareres ya mun bisa mau ulah perang lah mun bisa ulah urang aman-aman bae lain agama urang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang dia ibadah tentrem keneh ngaji talalentrem keneh adapun tamu masing-masing bae ka ditu naon henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikeun ka aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran kuari teh geus dijajah ku Amerika jadi kuari ke Amerika mantak naon urang kembalikeun deui carana kumaha ya urang perangkeun je pae hirup nang Allah ieu wakai wakal lah urang nah terus satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka ditu anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae ngalanan emang teu rela ieu kieu lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong-ngomong kos kitu lanan sia mah nyeri ka hati aing
ngomong kos gitu seket siapa ngomong terus bae lah tuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karakter berang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa ieu mah yang perang jasa emang kunaon itu hutang brek kiai aja belon ya oke sugan teh kiai bener gitu tadi kiai hutang malulu aing lah mending perang paeh guys lah embung pusing burungnya nama ya bahkan keur carita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ya atuh meureunana hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha perakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi merendanan nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang atuh teu nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh kuari sanajan diembung-embung ge aya wae perang mah perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu encan hebat atuh oh Allah nu ngatur aing hudang subuh tas subuh mandi tas mandi ngawuduk kajen aing mah teu puasa ge pokona yang penting ngaji bae gedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu pembung puasa mah kos kitu nya ge bogaan dalil sarua nya ge daripada sakena teu puasa jeung teu ngaji atuh mendingan urang cek nya tuh bela diri nya ge sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah nang Allah teteh kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang muriang urang berusaha ka dokter urang teh berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ka dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkeun supaya ieu sehat pulih kembali kahayang Allah lain perjuangkeun ku sia kandas ya jangan Allah paeh kajen ku kumaha ge oh berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif di kalangan urang nu bersyariat enggak oh masalah ngan mun urang kos kitu bae teu daek ngageser malah ngeunah ibadah debantak peting salat peting tahajud peting maca Quran maca salat ngeunah kageser perasaannya lain perasaan sorangan anu salat teh lain asa dibabawa kusaha ku kuntilanak siapa memang kadinya bahaya tuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunaheun Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun salih sunat tahajud di rakaataini Allah sejak kaulah salat tahajud 2 rakaat mustaqbil al-taman bar alhamdulillah subhanallah Allah subhan sami Allah menang 2 rakaat ge capek capek lah sebab udah asa urang masa kumaha urang sih tanaga urang sakumaha kekuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saeutik kok bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae kok capek-capek teh atuh perasaan lain
nyana mah geus asa ku Allah bae jana mah saukur pas lang layangan dipaenkeun tah ku nu mentangna set ka dieu set ka ditu tunggu sia kenyan ka luhur kasisikeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegat mah paenkeun ku Allah tajud asa ku Allah Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar geus jam 4 diuk reup PS udang jam 7 ai subuh ka mana subuh leungit subuh tahajud mah meunang 20 rakaat subuh eueuh ya Allah ieu keur carita Allah abe mantep di jero hati inna sholati sanyana salat kaula lillah lantaran nunita salat nurek ngaganjar kana salat Allah kalokeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikallahkeun wa mahyaya hirup urang eueuh nu bisa nyieun hirup iwalti Allah maka hirup urang teh dikallahkeun janu Allah relakeun hirup teh kallahkeun nu mentek lamun urang geus dikallahkeun hirup datanglah bulan Ramadan atau bulan Rajab sunah puasa misal puasa orang lapar ja lapar ge dititah ku Allah ja lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ke jam 10 sadar teh kuat cek ini lah cek kiai ge sakuat mah sakuat ada cek kiai ge ngeunang teh kiai ngeunang teh mah guys jam 10 Allahumma laka sumtu wa tamantu anal ieu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok geura ge bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah tah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun kurang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah beuh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung parentah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya nentang ka Gusti Allah lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa ku Gusti dilaparan ge ku Gusti abdi ridho parentah Gusti pas ka beuteung abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat oh nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana parentah sunah aing beuh luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur kek ku aing diraga gede ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik urang mah loba teu ridho udang penting dua aduh tunduh aduh saha nu teh tunduh atuh jeung dua mah kabeh ge tunduh jamemena kan nonton TV heula kan tunduh atuh tuh Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh abdi teh SD bae Gusti atuh teu kudu ngomong sia teh naon udang cek Gusti Allah ku aing dihudangkeun geus teh aing deuk ngeuleuh karidoan sia datang ka mana tuh SD atuh geus sakitu kitu da bae geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia ketika urang tunduh
terus kacai wudu bandi wudu salat Allah Akbar tunduk Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jeung gua kurang aing bisa hudang cak Allah bolon teu budak ku gunang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paeh sorangan sia hudang sorangan nang Allah menang sa malaikat hafazoh kan aya malaikat hafazoh kiri kanan berang 2 peuting 2 atau aya 10 di dia hiji di mana di mata 2 gitu takan di ceuli 2 di irung di sungut kan di malaikat hafazoh mun malaikat eta emang kumaha gitu urang hees mun malaikat eta aya sireum asup ka ceuli urang hees mun malaikat eta asup ka irung je komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gapleh eleh Kang beca pan. Datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh dos itu Kang beca mah tuh. Salah ngabohong. Bebejan anak narik didorong. Gede bohong tuh budak. Dorong-dorong ulah narik. Tah itu Kang beca cara di ronggangnya nah sarena teh di bale jana sarena dana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sireum tapi kan biasa bae sireum datang ka dieu malaikat sireum datang ka dieu sireum datang ka dieu tuh malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun malaikat hudang zohor zohornya neangan tempat putih cak malaikat ku aing dihudangkeun ke titah zohor bolon sia malaikat seserian we jeung serikeun tolol ku aing dihudangkeun na ngahudangkeun malaikat eta udang toel ku malaikat udang zohor tuh kadenge kan suara azan bener aya ala sholat aya ala sholat aki-aki mazum aya ala cek tukang beca deungeun teu budak azan dah SD urang malaikat apa doh aduh lamun malaikat apa doh lenyai segala macem dararatang barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang hudang beuting dihudangkeun kan malaikat hudang jang sok hudang bae urang nah hayang hudang mah hudang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing hudang sorangan si mana hudang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu Akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan keur aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu haju panas abdi ridho Gusti panas ye lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ye lantaran kikiritikan ya Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho dan di jalanan lapar nama teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge prek paeh beneran sia saye lantaran deuk maksudna deuk mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti deuk dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi deuk dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajeun ku kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti ieu dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa Masya Allah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti jehehe wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho titahna mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nya aing nya
ai teu ridho mesti dicarekan ku Allah. Ai do aing mesti dicabut beneran. Jadi saya can ridho atuh. Ih, henteu nyebut can ridho mah. Ngan aing izin bae nyebut can ridho teh. Geus ieu atuh cepet bae aku bahas nya jawabna. Maksud sia mun paeh ku ridho. Keheulanya. Ye, angel imah kadang sia. Geus sakieu bae, ai paeh sia nu sa? Nu Allah. Sia mun dipaehan ku ridho. Engke heula. Ih, teu jadi mah budak. Eta teh encan ridho ka Gusti Allah. Mun geus ridho mah hampang. Mantak paeh teh anu angel teu ridho. Nu mantak angel kunaon itu aya kabeung berat. Nu mantak kabeung berat kunaon cinta dunia. Cinta dunia teh berat kana paeh. Cinta ka mobil, cinta ka motor, cinta ka sawah, cinta ka pamajikan, cinta ka kabogo, cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese. Sebab eta lah nu ngabang-baluhan ka urang jeung nyeri. Si eta teh nyeri, nu mantak maningan paehkeun heula, memeh urang paeh mutu kobra anta mutu cak Kangjeng Nabi. Paehan, maneh memeh maneh paehnyaan. Paehan naon nafsu na paehan. Sok gerage. Ulah cinta dunia zuhud ngaranna. Mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate. Ketika urang butuh pake, ketika keluarga butuh pake, ketika tatangga jeung babaturan butuh pake, sapira dunia eta lah ngan datang ka leungeun ulah datang ka hate. Sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun bae urus. Emang pamere ti Allah ngan ulah datangkeun ka hate. Komo teu boga sawah, teu boga toko, teu boga naon, teu cinta kana dunia. Ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeung berat tuh. Deuk naon pake kabeung berat. Cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko. Toko di mana? Gablek henteu. Oh nya. Mobil di mana? Henteu teu gablek ieu mah. Eta nu dihareup usaha tah batur tah mah. Cicing di dieu bae tah mah. Pancok dipake nyana ngajak henteu-henteu. Oh jah. Motor di mana oreng teu boga. Itu nu nyalan deh. Oh saya hayang mah cokot malaikat takos kitu ieu. Eta motor kempes. Cek malaikat jangan naon tuh aing. Aduh berat tah mah. Ya pamajikan, los ai daek mah. Majikan hideung ieu. Tas belanjat aja naon, mata boga pamajikan mah kanu gelis-gelis. Besi berat dia paehna. Ini berat, aduh, neng. Cek malaikat baru ke pamajikan. Coba anu hideung mah, nya pendek hideung. Pamajikan berentak. Pas gitu iya di pasar Jambalaya. Aduh, cek malaikat ieu hampang jasa. Geus gegeran. Aduh pake kaberat, tokoh teu boga, sawah teu gablek, mobil teu boga. Pamajikan ge hideung pas gitu. Gegerakeun. Cek. Aman. Coba cek malaikat ini paeh ku ari teh. Aduh, eta toko mah nya aduh toko kakarak anggeus cek eta mangganing kamari tas ngecot. Digendut-gendut ku malaikat teh. Mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner. Aja dek diridokeun bantu ke lah malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat teh paeh teh ya Allah ye nu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna memeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunya pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qobla anta mutu paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh kabeung berat paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui kiai oplok tambah kos itu mah ki haji oplok kiai onam setengah oplok lah kiatu kieu iya urang teh kan geus kolot mah geus mulai dipreteli geus mulai kuari dicoplok-coplokeun geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeung berat di jero hate preteli urang dek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui kumaha urang bakal didadahan ku kabehan
bakal selilana terus datang ke kiamat, perpisahan total terakhir. Mun berat kene cilaka. Mantap kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia. Iyalah toriko. Mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk. Pisahkeun hate urang teu pati resep. Ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate. Lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae. Ulah terlalu cinta maksudnya. Kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae. Geus ieu kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae. Turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu. Neuleuna ka handap bae. Urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 nu 100.000. Bae perlu meuli boeh bae. Kongkoyangkeun ka dieu geus ku urang. Ka masjid make boeh bae Allah. Euy, Paji kunaon? Aing geus asa paeh bae hirup ieu. Geus moal dijahit-jahit deui malah make boeh bae geus. Diajak dagang mal aing. Asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu. Mal. Ngariung geus terus. Geus aing geus ieu mah ieu boeh geus cekelan bae. Itu aya rangda di aya rangdaonam. Oh masalah si anakna sabaraha eta. Pas kedanyakeun anakna keneh blon loba. Tah. Ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati. Maot teh nu Allah lain nu urang. Ja buktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna. Jan paeh mah kos kitu. Encan waktuna mah. Tuh, lamun kamari keur carita kejadian di Jili kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi. Kemudian aya jelema dijero 30-an. Kok aneh teu paeh sabulan dijero teu paeh. 30-an sabulan teu paeh di jero. Jadi kumaha eta? Asal lapar, jol aya Syekh Nazim datang ka dinya, mimiti nama terus saya ngobrol ka belah dieuna, datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh. Selama 1 bulan di jero, nyana teu aya hayang dahar, teu hayang nginum, teu hayang. Biasa bae seger. Ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan di jero menang saha? Eta jarita keunaan atuh ketika tsunami Aceh. Ketika tsunami Aceh dah geus nu paeh mata manu biasa. Ieu mah jelema ahli Allah. Kan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuhan lauk di jero. Ieu lauk anu, ieu lauk anu, ieu lauk anu, ieu anu. Teu karasa keur tsunami. Begitu les beak cai kakaraknya. Oh, ieu tsunami. Nang saha? Ulah orang hese teh kos kitu teh. Dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae. Can waktuna paeh mah teu bae. Sanajan teu perang, teu tsunami, teu gempa di luhur kasur, make AC. Udangkeun ku pamajikanna modar bae. Nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah. Ulah sakokok teuing ka awak urang. Ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun. Ulah hook, udang peuting asan aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak. Emang nu saha si awak eta? Ayo, nu saha si awak? Nu Allah. Ayo hirup nu saha? Nu Allah. Padahal tu teu daek ngalaksanakeun perintah Allah. Ah, kesel. Tak kesel teh nafsu. Datang perintah perang, ulah hook awak. Nu Allah. Awak aing nu Allah, hirup aing nu Allah, paeh nu Allah. Aing geus ngalaksanakeun perintah Allah. Kitu bae suleh hese. Berangkat minggu. Kemana dia? Ngaji. Kita kuda. Ku Allah. Kita kuda ngaji. Ku Allah. Awak ku Allah. Dititah ku Allah. Ayo kita tuh. Kurang bensin nanti itu tuh aing. Ka Allah. Tak pemajikanna. Sial tak pemajikan blon. Ayo titah ku Allah mah ka Allah. Ka ditu los. Teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu. Geus beak teh anting beak dijualan ka Allah keun. Pamajikan blon nyungkun eta pamajikan. Ketika datang perintah Allah ulah hook. Jadi hook bae ge bae bae.
Dokter Sony Tangerang ahli jantung, Sony ahli jantung. Nyana tukangan nasehatan, hati-hati jantung mah ini hati-hati, hati-hati. Yo tukangan nasehatan ya, tidak boleh kaget, tidak salah makan dan lain sebagainya. Nyana tukangan nasehatan, pas kerjaan resep, akan Gusti resep Sony. Allah. Nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah. Hirup aing teh nu Allah diperintah salat ku Allah, perintah ngaji ku Allah, deuh dikaallahkeun. Kajeun leuleus ge aing mah rela asal diperintah ku Allah. Hirup aing teh nu Allah kuari titah perang, rela aing mah titah perang. Ja nu nitah perang Allah, awak aing nu Allah, ngagerakeun lagi ku Allah, pae cenah di medan laga. Rela aing mah sebab dititah ku Allah. Aing ke bakal bebeja ka Allah. Gusti, abdi titah perang ku Gusti. Abdi perang nang Gusti. Pae abdi di medan laga ku Gusti. Ayo dek dikawanakeun banyak kana neraka. Dia tuh cek Allah tuh kumaha aing ulah kitu. Begitu, abdi saking kurang kumaha deui Gusti. Protes urang di akhirat. Teu bisa, di neraka kan teu bisa. Ieu, atuh surga-surga mah neraka mah sok jalir kitu. Kurang bisa protes ka Gusti, bisa gitu Gusti. Jacak Gusti cenah aya rela ka Gusti bade dikasorgakeun. Emang si hayang ka sorga? Aya sebut hayang sia teu. Isin nyebutna. Ngana teu ka neraka mah nya. Terserah Gusti, pantesna ka mana abdi? Di tengah lah, di tengah-tengah teuing Gusti. Ning lep ka sorgakeun bae sih. Sakira hiji atuh. Tuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ketika datang malakal maut, ih pae teh nu Gusti. Cek malakal maut, ieu abdi teh dititah ku Gusti, kita nyabut nyawa anjeun. Atuh lamun teh mah pae teh kudu dicabut. Janu Allah ieu. Ku rela-relana malaikat bisa pae teh dicabut kajeun. Atuh rela jasa di kumaha? Teu aya kabeber. Paeh nanu Gusti, hirup nanu Gusti, kuari dititah paeh ku Gusti. Atuh dekat Gusti bunga jasa malah mah abdi mah. Bunga sia, bunga atuh. Jaku paeh mah kapan jeung Allah. Itu paeh-paeh mah teu kapangih jeung Allah. Serindu jasa ku Allah. Eta kan ngeunaheun kos kitu mah. Coba nu berat ka dunia. Ieu abdi malakal maut. Teu naon nyabut nyawa. Nu bener ya. Atuh euy. Sok lalagaan nih. Pan paeh urusan. Paeh. Can anggeus ieu. Anak can aranggeus. Pagawean can anggeus. Engke batas pilpres atuh. Waduh, emang saya milih salah atau pengen libet saat milih aku mau nomor duit bae engke. Geus pilpres mah ngeunaheun. Negara geus aya presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya aya mah aya. Ih, cek balakal maut. Nah urusan aja pilpres. Pae sia. Serahkeun ka Allah geura. Inna sholati sa'nyana sholat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin. Nu sasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berarti la syarikalah. Kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji we lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejeungan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu ku ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cekang jeung Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hadhil ummah
tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula. Ja Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah. Ca Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah. Ku aya sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'anna wa ana awwalul muslimin. Pangheulana Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheulana mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantak cek Kangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhirahum fil ba'si. Kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun. Para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam samohon abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i. Abdi nu ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pangpandeurina dikaluarkeunana diutusna. Mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah. Kaula nu pangakhirna diayakeun ka dunya, nu pangheulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah, nu pangheulana asup ka surga adalah kaula. Berikut umat-umat kaula. Iyalah wa ana awalul muslimin. Tina ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis. Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis. Mantaku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Berbagai riwayat engke macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabira aya nu langsung inni wajjahtu wajhiya. Jadi kita urusanana urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna menang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Imam Ghazali Imam Syafi'i mah menang nyokot ti riwayat saja ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa datang ka selesai. Tapi Imam Malik mah lain langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki. Imam Hambali mah lain malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terserah dek make nu mamana ge. Nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas, Maliki aya, Hanafi aya, Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat. Riwayat mana tuh? Tuh. Nah iyalah Masya Allah ayat ieu dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah. Begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi. Wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati sa'nyana salat abdi dan nunita salat ge Gusti
wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janu nitahna ge Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun ge Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin ieu milik Allah nu Allah adek di ka Allah keun abdi rela Gusti kajen kukumaha ge deuk di ka Gusti keun janu Gusti la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin ai di dieu mah wa ana awalul muslimin jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haji doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah ngeunaheun kan moal aya ke nyalimpang moal aya nyalimpang sholli Allahu akbar kabirah motor di mana ditunjang dan teu budaknya aduh remna blong lah tuh beres tuh budak apa ganti bae tuh motor sih cak Gusti Allah sih salat sih apa kerja di showroom salat sih kos kitu padahal di sia maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin isin da urang geus ikrar make sungut kunaon hate ngolembar isin kah isin mantap fokuskeun ti mimiti dirinya abeh mantep ih moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus eta mah sorga we ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang bae pantah hayang bae ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh aduh cak babatur teh eta ditanyakeun teu kararagok lah kalotor di baju lah sakitu engke bae ditiir hijikeun ditiir emang sate ditiir masyaallah mimiti hayang kang geus hayang dibere terbiasa kadituna teh lamun trek we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah tah rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese eta mah teu bisa diaya-ayakeun teu bisa dihusu-husukeun teu bisa eta mah pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa net susuk deuh ngeunaheun amat teh salat aya kurang dirapih-rapih salat pakai baju bagus sorban bagus segala nu sajadahna ge bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu akbar abeh ngeunaheun ban maksud urang salat bang deulitnya betul nu kos aing asa ngan aing doang sa masjid mah ye nu kos kieu ya tolong dek khusus di kos kitu eta hese aya nu biasa-biasa bae teh anu mantap ge amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing ada tah aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah urang kungsi rada ngeunaheun sanajan rupana jeung eta teu bagus tah eta teh rahasiakeun ka mata geus ada simpen kajen teh nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu mun pamere camat teu beres ieu oh ieu tah eta rahasiakeun baju eta engke jang salat penting beda ge kira engke aya karasa ieu guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate tapi nempel tah jeung baju urang kungsi ngeunaheun make baju nu eta set geus dirahasiakeun ieu mah ulah dikamamanakeun geus berarti salat penting pake ngeunaheun tah eta lain deui ka hate itulah Qul aghayrallahi abghi rabba wallahu a'lam shawab